Panata acara. Pengajaran Bahasa Sunda kelas 8 semester genap. Wangenan panata acara, pengertian pembawa acara. Penata acara disebut oge protokol atau MC, Master of Ceremony. Dina bahasa Indonesia disebut oge pembawa acara. Panata acara teh miboga pancen atanapi tugas pikeun ngatur acara resmi, sangkan acara lumangsung luyu jeung jadwal anu geus ditangtukeun. Tiasa oge nya teu resmi kitunya di MC-an tiasa. Kagiatan sapopoe anu diatur ku panata acara. Kagiatan anu we nya kira-kira kagiatanana nyaeta rupa-rupa gempungan, rapat, sawala, atanapi diskusi, atanapi oge ceramah. Salajengna aya oge upacara, kaasup upacara bendera, upacara adat, upacara muka jeung nutup, kagiatan jeung sajabana. Jadi seueurnya kagiatanana anu sok diatur ku panata acara. Hal-hal anu kudu diperhatikeun samemeh jadi panata acara. Jadi sebelum jadi MC teh naon wae anu kudu diperhatikeun teh? Sebelumnya apa yang harus diperhatikan? Diperhatikeun samemeh jadi panata acara teh anu kahiji kudu nya apa kana acara anu rek dilaksanakeun. Jadi kita teh harus tahu acaranya kayak gimana gitu ya, harus tahu banget. Salajengna aya kudu nyaho saha-sahana anu hadir dina eta acara. Jadi dina MC mah geuningan sok aya nyebutkeun anu dipika hormat ibu bapak guru, anu dipika hormat rerencangan, anu dipika hormat ibu bapak kepala sekolah atau kumaha gitunya. Jadi apa gitu saha-saha anu hadir. Salajengna kudu apa saha-sahana anu nepikeun biantara atanapi pidato dina eta acara. Saha anu nepikeun biantara bubuka, pidato bubukanya, pidato panutup, jeung pidato utama. Di awal-awal geuningan suka ada ya sambutan-sambutan. Nah, kita harus tahu siapa aja yang ngasih sambutan gitu ya. Dari awal sampai akhir siapa dulu gitu. Jadi harus tahu. Salajengna kudu apal kana runtuyan acara sagemblengna sepenuhnya. Jadi harus tahu banget gitunya secara keseluruhan gitu si rangkaian acara teh. Salajengna kudu apal saha anu ngeusian atawa mimpin acara anu geus ditangtukeun. Contona dina konser gitunya saha sih anu tampil teh gitu tah. Itu oke dina mimpin gitunya. Mimpin acara teh saha sih teh tentukeun ku saha gitunya. Jadi kudu apa. Salajengna kudu apa kana runtuyan acarana anu biasana geus disusun ku panata calagara alias panitia. Jadi MC mah kudu apal nya hal-hal anu kudu diperhatikeun dina prakna jadi panata acara. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan saat menjadi pembawa acara. Anu kahiji suarana kudu bedas jeung bentes. Jadi suaranya itu harus lantang dan jelas gitunya, bentes. Anu kedua lentong jeung wirahmana merenah. Jadi nadana teh sesuai gitunya, lamun misalkan di akhir titik berarti ngasih tahu nadana turun ke handap. Jadi naik turunan nada gitunya dina MC mah ulah lempeng we gitunya, lentong jeung wirahmana merenah gitu bacana. Beda jeung MC lentong jeung wirahmana merenah. Contohna eta mah nya. Salajengna nu katilu miboga pangaweruh pengetahuan anu jembar, anu luas ngeunaan materi acara anu ditepikeun. Jadi tahu banget gitu pengetahuannya gitu, misalkan tentang konser musik. Misalkan teh band teh Noah gitunya. Tah si MC teh sebelumna kudu milarian informasi ngeunaan Noah gitu. Apal banget ngeunaan Noah teh. Kaopat miboga kemampuan ngareka basa pikeun bumbu pangirut.
bisa reka-reka bahasa gitunya, kreatif bahasa teh. Nu kalima surti atau napi peduli karena suasana jeung kahayang hadirin. Misalkan hadirin teh geus teu kuat ya hayang ninggal Noah, atuh MC teh ningali, oh iya yang buru-buru tong lobang-lobang deui, urang langsung tampilkeun Noah misalkan teh. Nah gitunya jadi apal pisan gitu, peka gitunya karena kahayang hadirin atau napi penonton. Luka genep miboga sikep anu hade ngawongku tata krama, paroman, mimik muka, jeung rengkak paripola liana bahasa tubuh nanya. Jadi sikep nate kudu alus gitunya, tata krama kena kudu sae gitu, ulah bongkok tegak gitunya, terus mimik muka teu baeud gitu, mun baeud penonton kaburu hayang uih gitunya, MC na oge gede amek sigana teh kerai masalah gitulah nya. Jadi paromana kudu marah mai, seuri, senyum tah gitunya, baik gitu tah. Nu katujuh miboga kemampuan pikeun ngahirupkeun suasana. Tah MC teh kudu bisa mencairkan suasana gitunya, lamun si penontonnya udah bosan gitu tah, MC teh kudu ngahirupkeun suasana kumaha carana gitu, ngabodor atau napi kumaha gitunya. Mung sakitu anu dipikahatur, hapunten bilih ibu seueur kalepatan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Mung sakitu anu dipikahatur, hapunten bilih ibu seueur kalepatan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun.